Ciamis mah surgana rumah makan Sunda, terutama di jalur Cikoneng sampai ke Cihaur Beuti. Tah ayeuna Cai Epik bade nyobian warung cobek bancakan. Saurna di dia cobekna mantap. Ayo. Tinggal ya tuh serba-serbi percobekan ngarumpul di dieu. Aya cobek nila, cobek beunteur, cobek gurame, aya cobek belut oge tapi abis epen euy. Terus pepes-pepesanana, pepes tahu, pepes gabus, lubang, bebeong ge aya. Nu digorengna aya ayam kampung, bebek, burung dara, sareng malon, manuk londo, oseng genjer, oseng picung tina kuluwek, sareng karedok. Bismillah huapkeun. Masya Allah. Cobekna seger pisan soalna diulek dadakan terus didominasi ku pertomatan. Tapi jahe sarang cikurna tetep karasa. Tong hilap aya lalap jaat dicocolkeun kana sambal dadak. Aduh ieu ladana ngajoak tarasina seungit. Hampir hilap di dieu ge aya sate maranggi sapi. Bumbu marinasina didominasi ku ketumbar. Nu rada langka mah oseng picung euy. Sigana mah ngan aya di Tasik Ciamis. Diperhatikeun mah ieu pelanggana sudah banyak. Komo nu touring ti Pangandaran mah pasti makan siangna di dieu. Mangga nu kabita dan penasaran langsung agendakan saja ke warung cobek bancakan. Alamatna di Jalan Raya Cikoneng persis pisan seberang Polsek Cikoneng Ciamis. Sadaya menuna ACC larisin be.